Itu di negara Indonesia ulah disangka mayoritas Islam, tapi urusan prostitusi, urusan perzinahan ambalaya, baik anu ilegal maupun legal. Legal aya nomor NIP. Aja pendek nyawa naon NIP. Jawa nya orang lembur. Beuh, dibandingkeun jeung aing murah kota. NIP. Naon cenah kieu NIP? Aing ge teu nyaho. Asok deuleu we nomor NIP. Udah. Aduh, ampun. Ieu Indonesia ieu. Di Indonesia teh legal, pemerintah dilegalkan, minuman dilegalkan, perzinahan dilegalkan, dilokasikan ku pemerintah. Masya Allah, keramat tunggak dibombardir, dialokasikan di satu tempat. Masya Allah. Lamun di Bandung, naon gara Bandung ya? Tempat gua situ naon gara-garana? Tuh, siapa teh nyaho? Saritem. Taranti sia ieu nyaho. Eta teh geus digulung ku pemerintah lantaran lapor ke DPR, ini perusahaan kami dibuka kembali. Gandoli. Di mana cenah kieu aing teh nyaho. Tuh, sia nu nyaho goblok teh coba. Lah eta mah geus kelas-kelas anu aya merekan di Tangerang nu kukula mun dibejakeun ambalaya. Dilindungi, aya polisi nu ngalindunginana. Tangerang we Tangerang, Masya Allah karim. Mayoritas Islam. Jakarta geus karuhan, Bandung, Surabaya. Ialah negara nu mayoritas Islam, tetapi tempat prostitusi, tempat WTS wanita tuna susila, tempat perek perempuan eksperimen, tempat jendu lain-lain. Emang kumaha gitu di Indonesia? Masya Allah karim. Terjadi di Kecamatan Pasar Kemis, aya suatu tempat anu ieu teh meragukan tempatnya. Ternyata begitu diselidiki bener eta teh tempat perzinahan. Laporlah urang ka polisi, polisi teu bisa nanaon, begitu dedesak ya mudah-mudahan ternyata orang di jorona dilindungi. Lamun teu kula ngomong habiskan, coba kumaha carana. Jangan menunggu masyarakat, padahal kula nggak bohong, masyarakat mana meureun. Awas, jangan menunggu masyarakat membakar tempat tersebut. Karakunya diselesaikan. Tadi Pasar Kemis, komo Cikupa, ingisnya hojasa. Deres di Pasar Kemis nah, deres. Sebab awas, lamun di Pasar Kemis kadenge aya, geus aya jawara-jawara anu merapat ka kaula, anu siap belum. Geus aya sababaraha jawara ka kaula, bakal kiai. Asal aya perintah ti kiai itu sia menyadarkeun ka aing bae. Atuh sia bae sinten cenah kumaha kiai bae. Gusti teh jawara tolol. Tapi tetep artina ngamakmum nyana bagus. Mumaha perintah kiai bae asal cak kiai belum. Geus sababaraha jawara di Pasar Kemis, Cilongo kabeh. Sakecamatan geus merapat ka kaula asal cak kiai belum. Mantap kula mah tinggal menunggu. Di mana ya tempat belemen ya? Allah karim ngancan kaur geraknya nangis kasih nanti heula. Ieu mah keur carita secara nasional dilindungi oleh pemerintah. Bupati lamun teu melindungi moal kuat, gubernur mun teu melindungi moal tahan. Karena melindungi nyana berarti lamun paeh nyana sanajan syahadat karena melindungi permasihatan, tetap keyakinan urang di jero Al-Qur'anul Karim kurang dibaca, jeung ucapan Kangjeng Nabi urang hadis kurang dibaca diuraikan, jeung ijma ulama kurang dibaca diuraikan, nyana melindungi walaupun syahadat tetap bupati ka surga ngan ngojay di neraka sakitu doang.
sakitu doang engke urang dada Bupati tolol sia di neraka ge nyana nyebut tolol ka urang sia lu tolol urang ngadu tolol kita sia lu tolol tolol kain sia ngadadahan kain wajar dong Bud iya mah keur carita kitulah di Indonesia sekadar sentilan bangsa seperti eta lu jadi bupati kiai lu jadi gubernur kadang ustad lu jadi camat kadang ustad lu jadi DPR kadang kiai jeung ustad mampukah menangani tentang prostitusi mampukah meminimalisasikan tentang permaksiatan eta malah berjamur tumbuh luar biasa bagaikan jamur di mana-mana cal kula bae nu di imah bae nyaho atuh komo bupati kula bae nu di imahnya tuh komo DPR bohong kadik DPR teh nyaho kula ge nyaho je kiai sombong amat nyaho di mana nu bersangkutanana datang ke aing Waalaikumsalam ada apa Mbak pasaran saya menurun Pak Kiai sial jasa cek aing apa ku aing dibeli gitu beneran dia mah pasaran apa Mbak ini biasanya rame kalau mau tahun baru tuh rame sekarang nggak ada yang booking saya Pak Kiai dagang apa emang iya inilah katanya saya tidak ada perusahaan lain kecuali dagang yang satu oh iya waduh kulit cilik jakal ya pemajikan ya aduh aja ditanya dari mana asal terus di mana tinggal terus operasinya suka di mana di hotel mana nyawai sebabnya anak kain datang gua udah ditulis alamat nanti besi sekali ndek maksudnya gitu jangan nanti cek DPR jangan nanti ditulis besi ke DPR nanya ke aing mana buktina datangan ku sia coba je itu mah teu kudu datangan ieu mah emang paranti kula cek tangkorak sia teu mau nanya aing karena kacau di Indonesia kacau lain lalagan kacau Masya Allah hese ngomong pamajikan camat daratang pamajikan PNS barang lu mantak daratang ka kula kunaon nya sebel menghadapi suami emang kumaha gitu janya lagi manusia ge sebel jasa cenah kula ieu maknya kudu pepegatan jeung salaki jaya anak tapi salaki mabok bae salaki zinah bae eta PNS emang kumaha gitu pemajikan camat ambalaya laporkan ke bupati anak buahnya anak ya bupati nggak usah dilaporin tahu dah atau tahu kok diam aja yang syukur bisa set-setan doang ya kumaha maksudnya kumaha sih kurang bareng yuk bupati jeung kula bupati jeung ulama ieu para camat bareng yuk tegakeun ieu nagara boro-boro nasional satangerang be urang rapihan je can kadenge ku urang bupati urang ngarapihan nu kos kitu cenah teh kamari itu warung-warung nu di ditu tuh pernah teh sakali eta ge kula ge ngajempolkeun ka bupati urang aya sababaraha warung nu ditutup jerona mah nyaho ngan tutup alhamdulillah teh sakitu tapi cal deui di tempat lain geus kiai anu ngabahas tentang haramna hukumna geus pemerintah atau anu bergerakna kan ngaranna kerjasama ieu mah kerjasama lamun dek naik jadi bupati bae kiai di sini saya bayar lu dakwahin gua lu ya awas bagusin gua tuh teh Kiai Pudoli tolol tan kos itu naik baik kan ayo pelebah ngabangunan tuh ayo kerjasama yuk emang itu guys kiai yuk kurang bombardir tentang perzinahan
kula nu ngomongna bahwa ieu hukumna haram pamarentah nu bertindak na ngaranna kerjasama kan mantep geus ketika nyana dek naik deui teu kudu nyana nitahan deui dulur bupati urang tuh deuleu jalan baragus tentang prostitusi dibombardir ku nyana aya nu korupsi kerjasama jeung nyana yuk salah teu aing ngomong eta kan dina teu kudu dititahan kiai anu make hate mah teu kudu dititahan asal positif bae geus cuman teu kula mah hayang WH ngajajal jadi gubernur teh ngajajal bae heula kunaon ieu lantaran jalan ketika nyana jadi wali kota baragus ketika itu aya anu kumpul-kumpul tuh di anu osok make celana saki sapatuna panjang teh naon kana ngaranna teh batuna sakieu celanana pos sakieu geuleuh tapi lamun beurang nyana manggulan minyak umpeting cambrok naon ngaranna nu ka kitu naon ngaranna sia nyaho bae ra asana langganan Haji PND bayu kunyana dibombardir tidak mau tahu pokoknya Tangerang tidak boleh ada yang begitu kemudian aya penyanyi dangdut anu pohara jasa kunyana diturunkan eta sakitu geus alhamdulillah tidak boleh ada yang terlalu porno sakitu geus alhamdulillah kan teh tararis negara adapun urusan kadituna nu bener cenah rada deres rada deres pembangunan sekolahan-sekolahan gue nyana dibangun kan urangnya karasa isi asal asup ka kota Madya jalan ngarenai ka sisi di kitu komblok kunyana jijang ngarenai sekolah-sekolah dibangun kantor dan lain sebagainya dibangun teu kudu ngomong bagus adapun nyangan nu bener jasa mah tuh hese nya nama atuh ngorek-ngorek kagorenganna bae ieu musuh nama teu neuleuh positifna urang mah kajen kagorengan anak urusannya tapi positifna aya nah geus teu kudu hayang nyobaan coba jadi gubernur di Banten hayang nyaho kumaha ye nya ngabangun tante kula mah teh pikiran teh kos kitu teu kudu dibere duit teh mah teu kudu dibere duit lantaran ieu tukang endog geus lalaporan ka aing kunaon parareupes kiai endog cenah badoh bupatina saha pugu nyaho kula ge teu nyaho jakeun endog kula parareupes emang kunaon jalan ancul-aculan jakeun tuh hiji tukang endog geus teu ngadoakeun ka bupati kadua tukang piring katilu Ki Fudoli teu ngadoakeun sebabnya pernah diondang tilu sapeting teu datang kadu hiji kena jalana sia jore jasa cekeun terhambat oleh jalan bubar jamaah cekeun sial jasa ieu bupati Ki Fudoli lain aing Masya Allah kalau aing nyobaan nu bisa ngabangun saha sih teu kudu mere duit ka aing mah dihayu-hayu ku aing dibere naon ku ajan teu ngan hayang nyobaan coba tah Banten bagus henteu sih dicekel ku nya lamun henteu urang turun ke jaran teh aya lu turun lah emang kenapa gua yang naikin lu nggak bisa ngabangun gua turunin ya ntar dulu dah nggak gua turunin aja sekarang ya ntar turun gua sebulan lagi dah nah iya mah keur carita kenyataan ente kudu diberena naon ya aya buktina tuh dek ngomong naon eta mah nyana mah bu we mah begini-begini nyahona nu gorengna beta ingin nyaho kan nu goreng emang teh nyaho tuh nyaho kegorengan we atuh nyaho bidang ieu kan teh kudu positif tapi urang mah rakyat leutik tapi ieu mah padu positifna mana tuh Masya Allah ih ngaji kumaha sih kiai ngaji mah ngaji bae atuh ulah sok ambalaya ieu keur ngomong mustajaroh wanita menyewakan apemnya aya sarwiti nyewakeun barangna timimiti nyana pernah dipakai di kelas bawahan lantaran rada boga wajah naik ke kelas menengah kuarinya naik ke kelas atas satu malam 10 juta sarwiti hebat jasa sebab awakna diurus punya
pokokna mah geus hebat jelema boro-boro neuleuh hareup dan neuleuh tukang lagi geus gaceng mana hebat geus berat neuleuh boro hareup dan tukang lagi geus gaceng jadi geus kujana teh aduh baju nage anu ketat teh kemudian rada carang teh haju lempang nage geus dilunggak lenggok geus komo hareupna karak tukangna doang suani 5 juta begitu neuleuh dadana mentol 10 juta Masya Allah oh Masya Allah zaman baheula mah hese neangan awewe kitu teh kudu ka kota ayeuna teu kudu ka kota atawa kuari orang lembur ge bisa make HP geus dipasarkeun melalui HP geus dipasarkeun berbagai kelas hayang nu hideung pencetak wah takroni keluar dan negro hayang India coba tet wahai hema malini babaturanna kalaluar teh hayang sincek tet wah baturan cenglung datang tuh pencet ke urang Mesir urang Libanon araya urang Arab aya Arab urang sedih lamun neuleuh urang Arab di Cipanas marabok zararina ketika urang dititah mencintai Arab ku Kangjeng Nabi cintai da Arab karena kula urang Arab teh Kangjeng Nabi ketika urang mencintai urang Arab mantap sebab dititah ku Kangjeng Nabi cintai Arab sebab kula urang Arab cek Kangjeng Nabi orang yang tidak mencintai orang Arab berarti tidak cinta kepadaku cek Kangjeng Nabi tapi ketika urang neuleuh di Cipanas marakesan sakelana sakit marabok zararina aing teh kumaha cintana ieu ka Arab oh geus lah cinta aing Arab nu di ditu bae ulah Arab nu di dieu tuh kan orang Arab bambalaya kuari lamun sia yang nyobaan orang Arab sok gerak moal karasana naon siapa seri heran maksudnya tidak seimbang antara kepujaan lu dengan kepujaan dia cak orang Arab aing asa digere cak ada teh Seruiti nyewakeun daganganana Zaid nyewa nu jadi masalah Ki Zaid nyewa bobogaan Saruiti ieu kumaha ieu wajib jihad wa yuhaddu wajib jihad Zaid anu nyewa bobogaan Saruiti wajib jihad pancen nyewa pani nyewa kok nyewa sih bisa dihad kecuali maksa ieu menyewa